Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hade tata, hade titi, hade duduga, prayoga eta Sunda. Hade gogog, hade tagog eta ge Sunda. Puji anu mimiti orang sanggakeun ka Gusti anu Maha Suci. Allah Ta'ala nu parantos mapaes di alam Sunda ku sifat endahna. Teu hilap shalawat miwassalam mugia ngocor ngagolontor ke Nabi urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu akhlak sareng hade manahana nyambuang ke angin-angin kaceluk ke aun-aun. Bapak Ibu kirang pangajen anu kusim kuring dihormat, miwah hadirin hormatin sim kuring. Kacida ngarasa reueus pikeun sim kuring biasa ngiring jabung tumalapung dina ieu acara. Dina raga mi eling ngadegna Tatar Sunda. Nu diaplukahan ku DP 3 AKB Jawa Barat. Sanajan teu tiasa ngareka basa, aya rasa reueus marosa, reueus jadi urang Sunda, nonoman Sunda, atanapi salah sahiji golongan di antara budaya Sunda. Hadirin sadaya anu kusim kuring dihormat, upami urang ka Bandung, tembok lebah sasak pementasan di Jalan Asia Afrika, caket Bank Mandiri. Aya kakacap kieu. Bumi Pasundan terlahir ketika Tuhan sedang tersenyum. MAW Brower. Ieu lain ukur bebasan atanapi paribasa samanea, tapi bener diinyakna. Yen tanah Pasundan di hate urang Walanda baheula kacida endahna. Endahna tanah Pasundan lain ukur ayeuna atanapi mangsa Brower cacarita. Tapi dina nas-nasna mangsa Sunda gumelar ka alam dunia ieu lahir rahmat sareng kanyaah ti Gusti anu Maha Suci. Bapak miwah Ibu guru anu kusim kuring dipihormat serta rerencangan sadaya anu kusim kuring dimika cinta. Upami urang ningal kana lembaran sejarah kapungkur, Tatar Sunda teh beunghar ku kerajaan anu agung. Ti mimiti salahka nagara, taruma nagara nepi ka Pajajaran. Salah sahiji tokoh anu parantos janten kareueus sareng jadi identitas urang Sunda nepi ka ayeuna nyaeta Sri Baduga Maharaja. Saha Sri Baduga Maharaja teh? Sri Baduga Maharaja teh mangrupa raja anu nampi tahta kerajaan Sunda sareng kerajaan Galuh di Pakuan Pajajaran dina taun 1482 Masehi. Urang Sunda langkung wanoh ka anjeunna ku sebutan Prabu Siliwangi. Kecap Siliwangi teh ngandung harti gaganti Raja Sohor anu namina tos seungit. Aya 3 ajen inajen utama anu tiasa janten pelajaran pikeun urang salaku murid SMP. Lamun geus wanoh tangtu bakal reueus. Nu kahiji nyaeta sikep toleransi anu luhung. Dina sejarahna disebutkeun yen Sri Baduga Maharaja teh raja anu wijaksana. Sanaos anjeunna ngenggem kepercayaan karuhun, anjeunna boga sikap adil ka jalma nu nganggem agama Islam. Malah nalika putrana Pangeran Walangsungsang milih agama Islam sarta ngadegkeun Cirebon. Anjeunna henteu bendu, tapi malahan masihan pangkuan sareng gelar resmi minangka wujud kanyaah. Ieu janten contoh yen beda pamadegan atanapi kepercayaan sanes pikeun papaseaan. Urang kedah silih hargaan. Nu kadua nyaeta mentingkeun kaharajaan. Sri Baduga Maharaja sanes raja ngan saukur calik dina kursi kerajaan, tapi raja anu aktif ngawangun. Anjeunna ngawangun jalan pikeun kalancaran transportasi, ngawangun telaga ageng pikeun kapentingan rakyat, sarta ngatur pajak kalayan adil. Ieu ngajarkeun yen urang kedah miboga sumanget pikeun mangmanfaatkeun ka batur sarta giat dina pagawean nyata. Nu katilu nyaeta ngajaga jati diri. Nami Prabu Siliwangi tetap seungit lantaran anjeunna miboga karakter anu kuat pisan.
Urang salaku urang Sunda ayeuna ulah nepi ka leungitan jati diri. Cek paribasa jati kasilih ku junti. Sanajan dunia geus modern, urang ulah maokeun basa, budaya, sajarah urang sorangan. Rerencangan sadaya, tatar Sunda sanesa ukur carita atanapi dongeng. Ieu ngrupikeun heunteu pikeun urang sadaya ti Prabu Siliwangi. Urang diajar yen kekuatan anu sajatina sanes dina pedang tapi dina kawijaksanaan toleransi serta rasa kanyaah ka sasama. Hayu urang jadikeun sumangat Siliwangi ieu pikeun diajar langkung rajin janten murid anu berprestasi. Serta janten jadi jalma anu boga akhlak mulia anu tiasa ngaharumkeun nami keluarga, sakola serta tatar Sunda sapertos karuhun urang baheula. Mugia biantara anu pondok ieu tiasa janten mangpaat pikeun urang sadaya. Hapunten bila aya cariosan anu kirang merenah dina manah. Sim kuring ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.